Pangjugjugan Panisa. Sondah atanapi engklek mangrupi kaulinan tradisional. Dipaenkeun ku sababaraha urang. 2 urang dugi ka 8 urang ge kaci. Biasana dina taneuh diguratan heula, reku kapur atawa kunaon wae. Asal aya tapak guratna. Tempat sondahna naharek gambar imah atawa jelema kenging. Lamun gambar jelema minangkana sukuna teh aya sababaraha petak wanguna. Pasagi 3 atawa 8 kotak. Tuluy androk atawa calana. Mun androk samodel trapesium dibagi 2. Mun calana samodel pasagi panjang sarua dibagi 2. Minangka awakna paragi engklek deui, wanguna pasagi. Tuluy sirah mangrupa bulet minangka istirahat. Cara maena ngalungkeun heula kojo, mimitina kana kotak nu kahiji. Mun kotak nu aya kojoan ulah ditincak, kudu diajlengan. Budak engkle-engklean kaci ku suku kenca atawa suku katuhu dina suku gambar. Puncakna si kojo dialungkeun kana sirah gambar. Mun kojo keur dina sirah gambar teu meunang dijejek sabab aya kojoan. Mun kojo geus dina sirah tuluy balik deui kana awak jeung tuluy deui ka handap nepi ka suku gambar nu panghandapna. Pangjugjugan Panisan. 12 Juli tanggal nu abadi dipieling dina tepung tauna kareueun sujud syukurna kuyasana pejuangna. Papaes Gunung Gede Udagan Harapan Cianjur Nusuki